masuknya bok besok tarik-tarik teuing. Ayo atuh ngaji urang heula si Kumpai meh rame. Hayu. Ayo atuh. Buat bro, baru murid. Kumpai. Hei. Aduh. Kunaon maneh ih? Ingat ke rada mareuh mah ya teh. Ih, si eta mah. Ge angit ih. Lah hayu ngaji Kumpai, batu. Buru hararese. Ih, pokok ke rada gering mah Isuk deui we lah, isuk deui. Si Onang ngaji mah nya. Ah, duka emang enggak pernah. Tuh si Ona jeung si Oni. Nah, Sok barudak sampai meh ngaos kapal kenulan dadoman. Are Ari marane kita kapal teh kaki kitu bae. Geus barudak ngajitan nepi ka dieu, itu kapalkeun deui we. Oh, Ustaz. Hayu baru hampir balik yuk sieun. Hayu. Yuk atuh. Ayo orang tinggalkan si Usman. Ayo, ayo. Gua ditinggalkan, gimana nih? Ayo benar. Si Uhaya kudu wae dah. Ada masa kuna tuh mana? Ya, ada kuna ini. Satunya ini tuh. Astagfirullahaladzim. Kamarana si Kusoy jeung si Ojat. Aya si lain geus barali geuningan. Duh, ini karena asal kieu barudak kemarin atuh barudak. Mana Abdul kenal di dinya? Kerengan undur-undur tapi temenang wae. Atuh da siaman undur-undur di nu kitu. Sia kunaon? Duh, aing mah hanang kieu yang daogan ojat. Aduh. Ngal daogan atuh. Usahanya. Ya lah. Nu Haji Opan asa nama alus euy. Padahal jiga rada ngarola tinggal ieu. Batu kertas gunting. Syani ngalah nih. Naik nih. Ayo jadi korban teh. Turun nih. Nah, anu ieu nih daoganan nih. Anu ieu nya. Heeh, tuh.
sih jangan kehen. Lain manglin urang tuh tita si Ojat jeung si Abdul. Lain kumaha jangan kehen kapan sia nu naekan ka kalapan oge. Anjing Ojat jeung si Abdul tuh wah. Turun jangan kehen. Tuh oke lah tuh. Paingan dawan aing raleungit wae ku sia meureunannya. Entah urang mah karasa kali jebat tita si Ojat jeung si Abdul. Alah. Oh, kali bisa. Namun sekali-kali deui sia ngadaogan aing dijeun galangan saya kehen. Oh, dari tita si Ojat jeung si Abdul lah tuh. Oh. Gara-gara si Ojat jeung si Abdul kita ngadaogan si Opon. Jadi we nyari huntu. Aduh. Aduh, nyari huntu ya Allah ya. Gelo sugan mana masih ge nyeri suku ngomong nyeri huntu. Pasti mana tuh mana nih? Tuh jeung tes udang jeri gua ya paneh mah. Pugu ke pelongkok ku si Opon keur ngadaogan. Mana tuh dawagana? Pugu dibawa ku si Ojat jeung si Abdul. Abdul jeung si Ojat kana marana. Kadi itu juga nama ada bieu teh mau ngadaogan atuh. Ayo atuh awang nyamperkeun si Ojat jeung si Abdul, dawing di akur hanaang. Ayo. Mantap. Ini ngeunahna euy asa ayam panggang ya mah. Ya euy. Tuh itu jeung si Abdul jeung si Ojat euy. Oh heueuh keur ngarinum dawagin. Abdul Ojat ka dieu. Weh ka dieu. Ayo. Oh tuh. Ayo Ayo, ayo, kemana? Uang yang serodotannya ke Usman. Di mana sih Usman? tuh di situ. Di situ. Di bawah mana? Lah di situ. Oh, juga tuh. Yuk.